Nanaonan atuh aya hayang kanas teh kudu segala maling. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi poe ayeuna teh urang arek mesek kanas menang pamere emak. Soalna emak teh balik ti kebon haju nempok kanasna asak. Nah emak teh kan meula kanasna lobanya di sisian kebon. Terus buahna kan loba barengan ieu oge nu dipesek ku urang. Dulu pas emak sok ka kebon ieu kanas teh masih laleutik. Pentil keneh lah mun ceuk orang rumpin mah. Karena berhubung emak teh jarang ka kebon deui, mungkin kanasna geus galede arasak. Pas emak ka kebon deui teh geus areuweuhan euy aya nu ngalaan. Urut nyepatna oge anyar keneh ngan disesakeun hiji. Asa meuni kokoro teuing jelema tehnya. Menang capek ngesang menikut tega ngadahar hak orang lain. Ai kabita mah menta kanu bogana cek urang mah nya heueuh. Tapi moal aya kata maling lamun bebeja mah. Heuh lah pokona mah kitu we. Disesakeun teh meuniku hiji-hijina ari sia teh tongsis. Nu ngesangna saha, nu ngeunahna saha. Urang sih nu ngeunah mah tinggal mesek tinggal am. Eits, tapi kan urang mah dibere lain mah dog. Jadinya yang ngeunah-ngeunah aja gitu. Kanasna teh emang bener-bener pelem langsungnya sesuai kana hulu angen. Nah mungkin sakitu heula videona. Oke bye bye, see you next vlog.